kaluhur sirungan kahanap akaran puhu awi filsafatna awi tangkal anu dimuliakeun kurang Sunda tangkal awi. Naon sababna tangkal awi? Hiji, tangkal awi mah tempat cicingna king cobra. Ai king teh raja, rajana orai cicingna di tangkal awi. Naon ieu teh? Awi pusat ekosistem. Kulantaran awi pusat ekosistem, akar awi pageuh nalian taneuh, sirah cai ngaguludag, daun awi ngajaga tinu partikel debu pencemaran lingkungan. Terus naon deui? Oksigen nu dihasilkeun ku awi karbon kelas hiji. Terus nuar awi moal matak jadi naruntakeun turunanana sabab awi mah dituar hiji bijil opat. Peradaban kunaon? Peradaban Tasik, peradaban awi. Kreativitas publik tinu awi ngalahirkeun peradaban. Kulantaran ngalahirkeun peradaban, urang Tasik pan loba hirup tinu boboko, tinu hihin, tinu tampir, tinu nyiru, tinu asepan. Ieu peradaban ayeuna dikembangkeun deui. Kuring tiba heula ti zaman jadi bupati Purwakarta tepi ka ayeuna tiap kuring boga ngawangun nilai-nilai seni estetika bangunan pasti ahli bangunan awi urang Tasik.